pan bubur kacang banyak bubur kacang dijieuna tina kacang terus bubur ketan dijieuna tina ketan nah ari bubur hayam dijieuna tina sangu nya euy teu tina hayam. Kan ngarit we aduh ngarit kira wae mah nya Asal dia teh euy. Gua batur. Si dirian ka mana nya euy? Ari sare itu. Banyak sare wae. Masih rian nya euy. Si Bonen ke mana nya euy? Asa hayang komisi ieu teh. Jangan ah. Sugan we komisian. Wah, itu nih. Entak komisi urut doma teh ya kieu carana ah. Bonen. Kenaonan di dieu nan? Keur ngadaweung. Parubuh euy. Jika ada gawe wae mana emang ada wong. Eueuh, gawe. Gawe. Terus di mana? Di ditu tuh. Lagi kieuan. Komisi atuh. Komisi naon ieu teh? Komisi pura-pura. Komisi jadi kurir eta lin hewan kurban kemari. Heeh. Kamari pan gawe lin. Gawena sapoe diberi komisi 100.000 dibawa ku si Mujib. Hah? Nah, lagi kudu ku si Ujib. Pan urang moga hutang ka si Mujib bieu cepek. Heeh. Dicokot langsung. Juragan cenah pajarkeun urang moga hutang dibawa eta na gaji urang teh. Bokan men. Lebok. Karma urang menunjukkan lebok. Geus lah daripada mikiran eta mah. Kayak itu ya orang udah gini kah? Yuk, sugan aya kadaharan lah, lapar nih. Heeh, kasusugan aya rezeki urang. Hey, rusak sih Dicirakeun budak. Yuk. hayang juga batur da pabrik ya kana we boga ijazah ayo oke taiga aja Mana ya, Ah, kali itu enang teu ah, bisa apa? Itu nih. Heeh. Lah urang Waduh, Sirian, cepat ari kana duit mah euy. Ah, aing kudu diberi. lah jadi air udah. di dia mah eueuhan ayeuna mending balik ayeuna mending pulang marilah pulang bersama-sama
temuran. Karena dituna dia, Pak. Isukan deui ngaritna. Ayo, jemput ah. Sirian ke mana tarik-tarik jeung lempang teh tuh cai haus ini pula Kuat. Suksen kapan nih? Mah sirian adik si dirian mah lupa teh iya kemudian dia nu disebut musuh dalam selimut teh iya selimut ya gantil Ampunan. dia Si Derian jeung si Bonen tuh. Kunaon euy? Si gede kerelut kudu dipisahkeun ieu mah. ya mana duit teh Oh, nih, kurang tuh. ngus beunang kurang begitu Ada kurang nyokot tau gak tuh? wah kurang Kurang itu tuh temen Kira-kira kelahiran naon itu naon? Ah, toh tadi pan manggil duit Terus duit tadi dibawa ku si ieu teh kabeh ada tah kurang mangin oge. oh heula urang mana duitna? Tah, iya. Ningali coba. Tuh, mau lah urang eta. Astagfirullahaladzim. Demi nu kieu maneh garelut. Yo, lumayan. Ya si teh mana teh jeung si teh babaturan sohim. Oh, Tong nepi ka terpecah ku duit gocap. terus solusinya kumaha tuh Geus ieu bagi dua duitna. oh sok bagi dua mah tuh ah. Maksudnya lain di kitu. maksudnya lain disesuaikan sih Oh. teh tapi aya alus tau ge sih ieu bener bagi 25 Tah kitu. adil Bener. Heeh, atunya padahal teh kitunya. mana make rumpat Oh, nah, make jeung udag. aya mah geus urang tukurkeun 25 Kenapa tuh? Kenapa? berarti geus ulah aya permusuhan Oh. salaman nuhun Itu kagenan. Baik. Rupa-rupanya teh barudak.